Itu juga orang dua Pak. Mungkin perhatian ke Bapak Ibu saudara sadayana kumati acara urang kawitan. Sampurasun. Ampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun agungna ka Gusti Maha Suci jembarna ka para leluhur deus ka Ibu Kaliharama. Sampurasun kasaderek alam nunyarengan sasarengan kaseuneu ka angin ka cai ka bumi ka panasna wilujeng sumpi kasadayana ka para bapak ibu saderek sadayana anu dipihormat kusim kuring ka bapak kepala desa lepas biasa kaluhan karena pangulem kalawagi sadayana tidak hiji hatur pisan di Cicalung di pojok anu di mana-mana hatur nuhun pisan ku panggulengna tiasa dongkap ka ieu pertempatan. Tutuyan acara anu kahiji nyaeta bubuka anu parantos kusim kuring didamel. Teks Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mangga calik ping.
resmin ngarak saja di Kabupaten. Siap, video. Foto lah. Sepados yang kolomting karena waktu kurang lajeng deui karena acara sajengan eta Amitsun ieu badai kasanakeun ka patata waktos kalayan tempat kasanggasting. Berlaku kena acara dina ieu waktos mempering kababancenan mungkin Amitsun tanpi babasa saya acan haji sunan kawitan mengaturkan salam sampurasun rahayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhun ka Ibu Agung Karama Agung kasaderek alam nyarengan sasarangan kasilih ka angin kacai ka bumi kahandap nebak tinis tetep kapara guru tuduh guru matu guru jati mengancik nasa negari ngabuana murbarasa sewenuhun kana pitutur sareng pituah apunten anu kasuhun hambara agenda boh pilih dina ieu pas ieu nuti kalerna nuti pidulana wetana pitulana kirang dadaga payaga peryogarnya nyuhun teh hapunten Amin sud dilajeng deui kana ning panggali anu baris dilubikeun ku Bapak Sunandar waktos kalayan tepat kasanatu. Manuhun pisan ka penasihat hukum pada acara singkuri anu janten wiwit ngajadi jirim jisim abdi-abdi sadaya sampurasun kasadarek alam menyerangan sasarengan kaseneng angin cai bumi kapanas debak di tetep anu janten urip hirup makhluk sakumna panuhun kapara guru lahir guru batin guru tuduh guru matuh guru jati anu ngancik dina ati ngabuana murbarasa sabunuhun sanes kanten pituah sareng pituturna oge tehilap kapal luhur sareng kapara karuhun Sunda anu tos ngawaris dina tata cara peradatan kasundana nampi nuhun ku warisna panuhun ku panantayunganna oge sijangan nuhunkeun kanu ngecak ngebur melakna nur anu nyingkahkeun kalaka salmar dia lembur nampi nuhun ku au panantayunganna siang romina hatur nuhun oge sijangan nuhunkeun kapoe 7 ka bulan 12 ka taun 8 ka windu 4 kada wolema nampi nuhun raja basa digaring daging mengandung hartos bunga pamaksa rumah kawasan sangkan abi-abi sadayu dipakarin keselamatan selamat lahir selamat batin Paralun ka Gusti suci nedak pangjirat pangriksa sejangan juar lataatan itis waris ini Nabatin jalan laratan katampian gesan mandi kalui sifat tahunan lebih ngarujang diri-dirian musakiwari keliwat ke pajajaran bongan hayang pulang hati patung dengan jen musikna pangancikan sampurasun karumun Kanyang Prabu
lobana sewasi Mugelar kita kasubuna Mugi nyebarkeun wae Ngitonkeun panginten kirang sajen matur nuhun pisan. Atuh salajengna aya saperpoisna sambutan di kepemerintahan Desa Mekarwangi pangintennya. Di salah sawiosna sambutan anu baris kaduhikeun nu kahiji panginten di Ketua Panitia pangintennya ka Bapak Usep Sumiadi Sumangga nyunkeun ngadeg ka payun kangge masihan sambutan di Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak nawungkul, ibu-ibu mana? Sampurasun. Rahayu. Wilujeng oge, wilujeng tepang. Oge ngahaturkeun ka tamu undangan anu parantos suping kaya katepatan Rena Yuswana. Oke, tokoh adat anu sanesna utamina tokoh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu Bapak Ius, Bapak Tata Supriyatna, Bapak Tata Rasmita, Abah Otong, sareng oge Pak RT na Ketua Karang Taruna oge warga masyarakat khususnya warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah sareng reng-rengan Pak Ustadz Ali oge tokoh agama anu sanesna Pak Ustadz Nang, Pak Ustadz Maki kum kasadayana punten. Deui oge ka Ketua LPMD alasan ayah di dia pangitan ayat di Cicalung Pak Ayi sabaraha kancah atau mohon Pak Ayi kehilang oge ka
Solman Simpuri ieu padiki anu gaduh kawasan ka urang. Hatur nuhun padiki parantos kerasa rumpaheun ka ieu tempat. Pun lanceuk oge ki Subang kerasa hadir wargi-wargi sadaya anu aya di khususan di Kampung Sukamulya RW 01 oge hatur nuhun teu hilap kana partisipasina wargi-wargi Kepala Desa Sumangga ka Bapak Enjang Sumpena dihaturangan ngadat kapayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bangun di payun, isim kuring hormat panitia tokoh adat katur nuhun Pak Haji anu teu Cicalungnya anu geus keuring pohormat alhamdulillah lengkap termasuk ketua LPMD dilanceuk ketua MUI ngatur nuhun ka rekan-rekan tadi ditos dicarioskeun ku panitia itu nyaeta urang ngabudayakeun adat Sunda ya. Keyakinan kan Pak ya. Masing-masing keyakinan baik di Islam baik di Kristen baik di kepercayaan nyata nitah bener garek kali salah tujuannya sama rupen mulai ada sunat ya terus rangwe dia makan wangi terus badai poekeun Pak tadi nama alhamdulillah abdi tiap tahunnya bagi dia teh beuki lengkap, beuki seueur, beuki eueuh. Insyaallah tahun payun mah Pak Yus nya karekan-rekan ka tokoh urang ayakeun di tingkat desa nya. Insyaallah tahun payun urang di tingkat desa. Nya. Ulah kalah misalis nya. Atuh kamari ninggal dinten Bingon abdi nya. Di malaya urang lamun eueuh karuhun urang. Itu ya dia teh urang teh ngahadiahan kargun-kargun urang motos da aya ya baik nanti kalian hidup jam atur nuhun hapunten makasuhun wal taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu Aturkeun nuhun pisan ka Bapak Kepala Desa ka Bapak Asep Koswara Sumangga Kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu. Anu dipika hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Mekarwangi Pak Yus mohon atas ngayakeun Bapak Ketua LPMD, Bapak Ketua MUI sareng reng-rengana teila Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Ketua Forum. Alhamdulillah nyana reng-rengan kompak pangintennya khususna Forum RW insyaallah kompak kangge ngawal aspirasina Bapak tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda kali sadayana kumna warga khususna di RW 01 umumna ka urang sadayana kangge ka warga penghayat Tuhan Yang Maha Esa oge kuring eta simkuring sejak ngawakilan panginten ketua BPD sudahna urang hayu diturkeun urang agungkeun sakitu panginten anu ku simkuring biasa didugikeun sakali simkuring ngaturkeun nuhun ka panitia anu parantos ngolem ka Bapak Ketua Lembaga Adat anu parantos ayakeun terkaitnya ya kebudayaan urang sadayana anu mulai simkuring ngaturkeun nuhun ka sadayana hapunten bila mana cariosan simkuring urang sapagodos panginten karena Duduki hormat sambutan di Bapak Babinsa
Bapak Ahmad Gukandi waktos layan tempat kesanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Hapunten mungkin abdi dina sambutan bios ngau bahasa Indonesia kirang iya bahasa Sunda teh kirang pilih salah gitu abdi. Hapunten ka sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kades beserta Ibu yang saya hormati. Aturangan waktu sekali tempat pesanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngaturkeun nuhun penata acara parantos masihan lalaktos kasih kuring satacana simkuring ngaturkeun wilujeng semping ka sadayana. Nu dihormat Bapak Kades miwah Ibu, para warga penghayat oge urang sadayana ngantos biasa ngeeling satu surah ieu. Mudah-mudahan peringatan ieu ngajantenkeun duduluran tanapi tali silaturahmi antar umat beragama semakin erat, semakin raket gitunya, tidak ada pacongpegan. Sakitulah nu kapiatur magi seueur keneh ieu teh sambutan teh aya 3 deui gitunya. Ulah seueur teuing beli kabujung tiis tuangan gitu. Segitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun ka Bapak Edin Andi selaku Ketua LPMD Desa Mekarwangi. Ka Wakil Kepala UPTD Tahura Bapak Diki sumangga waktosna kasanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Atur nuhun pisan ka undanganana. Atur nuhun abi kita saja bakeun saurangnya ka sadayana we atur nuhun pisan tos mandang. Pangitan aya salam baktos di Pak Kepala UPTD Pak Upeng membek ngawea salam baktos ka sadayana. Sarang abdi teh di abdi sarang Pak Kepala aya rencana Bapak Ibu jantung aya percontohan di Kecamatan Ujung Berung ayeuna Nyawang Bulan. Kah abdi teh gaduh cita-cita gaduh kahoyong kumaha upami di Mekarwangi diayakeun gitu. Insyaallah Tahura nyediakeun tempat nyaeta di Benteng. Pangitan di Benteng duka kapawina pangitan tiasa ke di Tahurana tiasa sasasi sakali atau napi satahun sakali. Insyaallah orang ngabubulai budaya Sunda eta nu kahijina. Nu kaduana panginten kan urang teh caket sareng kawasan leuweung Pak. Leuweung teh ada dijaga baik sasatoana baik tatangkala tumbuhanna urang jaga. Abdi teh sareng rerengan sareng Kang Ambing sareng Kang Atep kumaha upami ngadamel desa konservasi. Abi gaduh kacontohan di Jogja Pak. Aya nu namina desa anu budaya desa anu ngalindungi kanu manuk Pak. Eta ayakeun kegiatan Nyawang Bulan, Nyawang Bulan ting pangitnya da kedah gentos tong sami ai itu mah Nyawang Bulan pangitan urang mah gentos satu 7 bulan dah. Atanapi mapai bulan atanapi sangrai bulan, bulan lah kalau pangitan kayak Aisyah. Selantan Nabi mah urang musyawarah gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan cita-cita abdi sareng regrengan sareng Pak Kepala kegiatan adu ngabuburit budaya Sunda teh tong kita dihungkul gitu nya.
Alhamdulillah oke tahun kan terus ayah pasar leuweung ya Bapak Ibu, ayah pasar leuweung unggal sasi abdi teh sok ngajak hayu atuh ti Mekarwangi orang Jepang budayana ka tahura sering kita ka Kang Amin Kang Atep teh hayu pangitan waktosna teh acan aya eta mah insyaallah unggal sasi aya eta mah pasar leuweung anu di tahurana urang ada mah teh bulana anu di benteng urang ngabungkul budaya Sunda tinu tuanganana, tinu budayana, tinu acukna, tinu adatna, orang ngabungkul. Insya Allah jantan Mekarwangi, nu Mekar anu sareng wangina, itu. Atur nuhun, sampurasun, rahayu. Atur nuhun. Atur nuhun ka Bapak Diki selaku Wakil Ketua UPTD Tahura. Atuh sambutan terakhir ieu bade didugikeun ku Ketua Lembaga Adat Desa Mekarwangi eta Bapak Yusmana Sumangga waktosna kasanggakeun. Sampurasun, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi ti sadayana anu ngarojong dina ieu waktos karayan masihan support anu menyemangati ieu kegiatan kanggo simkuring ieu teh ngaraos reus gitu ya, ngaraos reus tadi dia panginten simkuring ari nuluhung ka Lumaha Agung ngamah ka alam kadunyana parantos ku para sepuh-sepuh pembicara anu sanesna tadi kumargi panginten acara tos carangkeun rupina sanes teu hoyong maparkeun anu panjang lebar nanging simkuring bade anu sasimpel-simpelna. Jadi di dieu simkuring ngaturkeun nuhun ka para tatamu ulama tinu tebihna tinu caketna marihanan mah aya di luar desa aya di luar kabupaten gitu. Aya di luar desana aya di luar Harja di luar kabupatenna aya anu ti Subang gitu. Kaya teh nampi nuhun parantos masihan support semangat kana di acara anu mudah-mudahan sakumaha dibahas tadi ku para pembicara anu salajengna janten sana kanggo kapayun mah cenah urang di desa aduh bagja pisan kalau pribados bagja pisan nya tadi dia panginten simkuring naon atuh bade ngiring kumawantun cumarios di payunan para gegeden anu mana upami simkuring neleman atanapi ngabandingkeun baik dari keimanan baik dari pendidikan maupun tina kakayaan simkuring mah cacat kulit cacat tukang kulit serapi nanging di dia simkuring ngagaduhan itikad anu ageng ieu kegiatan teh sanes kegiatan anu nembe dilaksanakeun 1 tahun 2 tahun tapi nalika simkuring nuju bujangan oge ieu teh di dieu tos rutinitas dilaksanakeun ku sepuh-sepuh di dia aya kesempatan kanggo simkuring ayeuna tiasa memperlebar da kawitna mah disabungina Bapak marihan mah ieu upami bapak-bapak pesantren kawitna mah bade di rorompok simkuring saya aya we saya teh gitu. Nah ini alhamdulillah berkat dukungan baik di kepala desa, baik secara tina anggaran desana maupun timna naon welas asihna pribadi-pribadina kusim kuring dimanfaatkeun sedemikian rupa tiasa ngawujud sapertos kieu. Kalaya sim kuring anu pakepuk teh batu. Jadi ieu weh kumawantun ngiring cumarios alas nu boga gawe. Tadi dia simkuring teh
ajrih kutitel nasim kuring teh nyaon-naon mak jeung dituduh sebagai ketua lembaga adat barjeng tu kasapu bukan teu warga teh terang ya nanging dumasa aya pancen satekah pola dengan segala kekurangan dengan segala ketidakmampuan simkuring mencoba memberikan warna lembaga adat sareng logo organisasi budaya peryogi ka bapak aparat pemerintahan deda siapunten utami namanya pribados ieu kegiatan teh teu ngalangkungan perizinan kumargi anu mana anu kami teh mah bade di bumi gitu kedah izinna di bumi banyak tak gitu jadi segala mendadak gitu nya gitu tak ieu teh panggilkeun simkuring teh saperkawis mewakili di kelembagaan panggilkeun ieu nya kasadayana aya pada dangaon ge pada dicelup simkuring wayah sabaraha berkaitan sareng 1 surat 1860 di dia peryogi kauningan ku para bapak sategesna ieu aya kecap 1 surat 1860 saka ieu sanes ngagungkeun merayakeun saka Hindu sanes ngagungkeun saka Saraswati ya sanes nanging saka 1830 kilo ieu mah cenah tahun Jawa eukeun ku para ahli dibahasna ku para sejarawan ai kuring mah sakola ge henteu nuturkeun tapak baca kanggo da ujung-ujungna intina syukuran nganuhunkeun kana naon rupi panginten baik anu niku kana perawasan udah siapin itu tidak kabodohan tidak kapohoan tidak kabalalahan simpul dicekapkeun sampurasun rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ke Bapak Ketua Lembaga Adat Desa Makarwangi, ke Bapak Ius. Atuh salajengna sambutan aya sambutan di Bapak Ketua RW 01 Bapak Asep Sunandar. Di Bapak Asep mangga waktu kalian tepat pasang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu mukadimbah miringkan uti payun nu dipihormat Bapak Kepala Desa beserta reng-rengan sinareng para bapak ngaturkeun nuhun ka para bapak sadayana anu parantos tiasa nyeleuhan ka ieu patempatan sehingga tiasa sakieu euyubna sakumaha gaduh pisi simkuring ti kapungkur nyaeta ngurus kampung nata lembur bebarengan bisana sukses ieu kampung bisana ieu sukses nyaeta desa lamun teh mah urang tiasa sasarengan dina bidang naon wae kahiji eta kadua panginten tadi nguping pribados di kepala desa kemah di desa eta reueus pisan hatur nuhun Pak Kades sinareng lembe ti Padiki kapungkur pangintenan begitu abdi karek sababaraha bulan ngajabat jadi RW kapungkur teh abdi 2 kali pertemuan di Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ngabahas tentang permohonan benteng supaya tiasa dikelola ke penduduk setempat tah ayeuna kapuping jawabanana ti Padiki insyaallah bakal memperjuangkeun mudah-mudahan engkena aya nilai ekonomi ke ieu khususna nyaeta RW 01, RW 08, RW 11 umumna nyaeta sadesa Mekarwangi. Senareng anu terakhir pribados meunang ayeuna segitu anu kapiatur akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun
Rahayu. Atur kenuhun pisan ka Bapak Ketua RW 01 Bapak Asep Sunan Rahayu. Bertiwi nggak jadi asli, asli segala-galanya, segala kantungan raos rasa orang Sunda. Ibaranku yang surya anu masihan pitu nepang ke Gusti Kawula ngatur ke sembah bakti sareng neda pangampura kasadaya paramaos lireh pekatingin kusuka pahamran lebaran lebaran bubarmu asli pinareng kasalamatan pangan yang kieu kene tahun ajaranmu iman bangsa Sunda jasa indah panata dengan simkuring muka warga sadayana waris kaluhur tengkonan Bapak Surya. Nyata doa bersama baris dipimpin ku Ketua MUI nyata Bapak Ustadz Ali waktos kalian tempat kasanggakeun Sampurasun. Alhamdulillah anu kapihatur ibu tersana Bapak Kepala Desa sareng Ibu Bapak RW sadayana kum sadayana tengirahan rasa hormat sim abdi kanggo nyambut ka sadayana. Mudah-mudahan panginten kuriungan urang sadayana ieu anu dihususkeun di Kampung Sukabaya ngayakeun memperingati tahun baru surahnya satu surah 1860 saka mudah-mudahan tahun baru ieu sing janten tahun anu barokah, tahun anu salamat urang sadayana. Mudah-mudahan masyarakat pada khususnya umumnya urang sadayana ngalibur di dieu dina ngayakeun di acara mudah-mudahan sing dilindungi oke dijaga. Rasulullah ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hadil qawmi fa innahu la ya'lamun. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh sadayana ditutup atas acara jaipongan di urang kali urang di Karang Awangi sambil nonton jaipongan sumangga ka bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan sedayana mencicipi hidangan kangge non panginten ngaraosan lah ngaraosan deuten mangga satenya ditutup orang akan acara ramah tamah panginten sinareng ke aya hiburan gitu semoga